Bismillahirrahmanirrahim. Surat Abasa. Abasa camberwet saha an-nabiyyu kangjeng nabi. Kalaha teges nama camberwet naon wajhuhu wajah kangjeng nabi. Watawalla jeung malengos kangjeng nabi. A'rodo tegesna malengos kangjeng nabi. Ieu teh surat Abasa. Surat Abasa teh surat bangsa Makkiyah. Margi dina Al-Qur'an surat teh aya surat Makkiyah, aya surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Berarti Nabi di Mekah keneh. Sebelum Nabi berhijrah sebelum berhijrah ke Madinah turun eta surat, maka eta surat disebut surat Makkiyah. Jadi Nabi masih berdomisili di Mekah. Upami surat Madaniyah eta mah dilungsurkeunana teh ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah. Berarti Nabi sudah berdomisili di Madinah. Aya sabaraha de pajak de alki surat Abasa teh ayatna aya 40 sabaraha isnatani 2 wa arbauna jeung 40. Berarti 2 tambah 40 teh sabaraha 42 ayat. Mohon. Nah, aya 42 ayat. Ieu surat Abasa sajabi disebat surat Abasa oge sok dinamian ku surat As-Safaroh jeung dinamian ku surat Al-A'ma. Naon pangna dinamian ku surat Al-A'ma? Sabab dina ayat 2 dijelaskeun al-ja'ahul a'ma. Tah ieu teh Allah nyebutkeun Abasa watawala teh ku domir goib. Terang domir goib. Domir goib teh mituturan ka jalmi anu eueuh. Padahal mah sabenerna mah ka nabi ieu teh. Padahal mah kieu we. Aya domir goib, aya domir muhotob. Aya domir goib mah kieu. Contona teh padahal mah aya teh nyarios teh ka deal. Kalah ka kieu cek aya teh. Ari pek teh deal teh hebat ngagolkeun nuju main bola. Efek teh aya teh kalah ka nyireus kieu. Aya hebat itu jelema bisa ngagolkeun. Padahal mah aya teh maksudna mah ka deal tapi aya kalah ka nyebutkeun itu jelema nya. Tah itu namina domir goib. Goib teh teu aya eueuh dihareupeun goib teh. Padahal mah ieu teh ka nabi. Cek Allah teh Abasa camberwet kanjeng Nabi. Padahal mah Allah teh langsung naon menegur Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi lamun ieu nama lamun anu pantes nama atau lain alieun pantesna atuh anu sesuai nama kieu anjeun teh kalah kacamberwet kudu nama aya anjeunan da panaon pahareup pitutur kitu teh. Da kunaon pangna kitu Allah teh deal nyebatkeun camberwet itu jalma teh kanjeng Nabi. Tah kunaon pangna kitu henteu kieu camberwet atuh anjeun teh henteu make anjeun. Tah pangna kitu teh Allah teh pedah talatupan bihi wawelasan ka kangjeng Nabi wa ijlalan lahu sareng ngagungkeun kangjeng Nabi kitu. Ayeuna lamun kieu ku Allah kunaon anjeun teh camberwet tah eta mah rada kasar teuing gitu. Hartos. Tah kitu maksudna mah. Ieu teh intina mah Abasa watawala malengos itu jalma jeung naon camberwet itu jalma jeung malengos itu jalma teh kanjeng Nabi. Ieu teh intina mah adalah Allah menegur Kangjeng Nabi Muhammad